في هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Persambungan adat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian nyambung na adat aya opat hiji aya kana aya telepat mangga bagian nyambung na adat aya opat hiji aya kana aya telepat aya kana eueuh anu kaduana eueuh kana eueuh anu katiluna aya kana eueuh anu kaduana eueuh kana eueuh anu katiluna eueuh kana aya anu kaopatna sing kahartos contona hiji-hijina eueuh kana aya anu kaopatna sing kahartos contona hiji-hijina contoh persambungan aya kana aya saperti ayana dahar wareg aya contoh persambungan aya kana aya saperti ayana dahar wareg aya contoh persambungan aya kana eueuh saperti ayana dahar lapar eueuh contoh persambungan aya kana eueuh saperti ayana dahar lapar eueuh contoh persambungan eueuh kana eueuh saperti eueuh nadahar wareg eueuh contoh persambungan eueuh kana eueuh saperti eueuh nadahar wareg eueuh contoh persambungan eueuh kana aya saperti eueuh nadahar lapar aya contoh
persambungan kana aya saperti nada lapar aya ari wujud nasadaya kajadian sanes ku sabab tapi na ku pangeran ari wujud nasadaya kajadian sanes ku sabab tapi na ku pangeran. Persambungan adat nyambungna adat aya opat. Hiji aya kana aya, dua aya kana eueuh, tilu eueuh kana eueuh, opat eueuh kana aya. Eta persambungan adat. Anu ngaran adat ceuk kamari luang sasarina sah sulayana. Kada mun aya wajib ceuk adat, mustahil ceuk adat, untuk dijadikeun teka. Nu mawi diaos teh ku urang. Ieu bab adat supaya ulah salah teka. Jalma anu teu ngaos bab adat bisa jadi engke salah tekad. Kunaon maka diaos? Sabab hukum sareng ngahormat adat. Tekadna bener tapi teu ngahormat adat. Jadi kafir Jabariyah. Meleset tina ajaran Rasul. Sabab teu paham hukum adat. Sehingga adat jadi tekad. Atawa sabalikna. Kulantaran teu paham kana hukum adat sehingga anjeunana ngamustahilkeun kana perkara anu teu kaharti ku akal. Sehingga kulantaran mustahil perkara ayana adat sehingga teu dihormat. Percaya aing masih nutungkeun. Sabab dina aqaidul iman eueuh nu boga tapak salian tidak Allah. Ari seuneu lain dat Allah. Datang seuneu ge cicing aing moal ini. Sabna teu boga tekad seuneu bisa nyeun tutung cicing teu ngahormat adat. Itu teu ngahormat adat jadi kafir Jabariyah. Ayeuna mah teu paham adat teh karena teu ngaji. Aqaid teu ngaji, adat teu ngaji. Bahaya deh engkena. Tadi mah bahaya teu ngahormat adat jadi kafir Jabariyah. Ayeuna mah adat teh dijadikeun tekad sabab teu ngaji aqaid. Teu paham adat tah. Jadi teu paham adat teh dua. Aya nu nekadkeun adat napakan, aya anu teu percaya adat napakan. Kontrasta. Nu teu percaya adat napakan teu ngahormat adat jadi kafir Jabariyah. Anu percaya kana adat sehingga dijadikeun tekad jadi kafir Qadariyah. Waduh, riweuh. Nyingkahan adat karena tengah hormat adat ya di kafir Jabariyah. Kulantaran adat luang sasarina sasulayana tiap seuneu adat jeung kertas tutung we teh. Teu pernah mangi nu teu tutungan aya we bejana cek batur Nabi Ibrahim diduruk teu tutung. Tapi aing mah can mangi ieu teh.
Anggeus ada tekad kenapakan. Jadi kafir Qadariyah. Jabariyah ti jongklok, Qadariyah ti jengkang. Jadi kabeh lain ajaran Rasul. Nu mantap dina ajaran Aqaid al-Maturidi jeung Imam Asy'ari ngaji bab adat. Hukum syara, hukum akal, hukum adat diaji ti luanana. Diaji hukum adat supaya dihormat sanajan hate teu nekadkeun. Gitu. Ada ulah gara-gara hate teu nekadkeun adat teu dihormat. Nah, ari gemuk teu napakan mah nyen lintuh pare keur nahaon kudu neangan gemuk. Masih kumaha Allah tuh. Jadi kafir Jabariyah. Nah gitu kan. Orang jadi Jabariyah mu. Jadi Qadariyah mu. Qadariyah mah itu makhluk teh boga apa? Qadariyah. Nampakan. Untung dagang menang uing. Sabab uing hayang untung. Lamun dagang rugi menang Allah aing mah teh yang untung, teh yang rugi. Dipaksa aing ku Allah rugi mah ku Allah untung ku aing so kafir Jabar Qadariyah juga hampir bener ya juga anu hampir pisan mah eta Mu'tazilah ade Kang tak kudu paham aqaid sasar teh malam ya'rifu syarra yaqau fihi jalma nu teh nyaho goreng tumiwa kana dirina teu paham teh kan kafir Jabariyah. Orang jadi Jabariyah teh asa kuat iman. Saya mau aduh aya kuat imanna kurang melak paretar digemuk kumaha Allah kawaji. Coba tuh teh geureup pinas ya imam geus dengdek bisi pae lah kumaha Allah we imam mah samehan aing. Coba tuh wah kuat tauhidna, tauhid bae teh paling kuat tauhidna. Konyol mun mau teh kan. Kafir Jabariyah. Pahe jadi Jabariyah konyol kan. Udah puasa cok dokter kudu buka saja. Udah green tea bahaya mun teu dahatisnya. Amal aing mah buka saja cek dokter gitu. Puasa kajen pae oge. Lain sahih pae teh konyol kan. Teu ngahormat Ada dokter kan ilmu adat, ilmu dokter. Lain ilmu pasti, ilmu adat. Tak mata dokter ilmu ku dihormat. So,